ngerokok? Kunaon? Biasa. Ya. Ya. Nah, sakieu tuh. Kudu sakumaha tuh? Ari maneh. Panyaho harga rokok teh teh geus naek, di batur ge geus nararaek. Nah, pipilu anjing batur, kreatif dong. Nah, kreatif. Nyanyalah, jangan mau kudu pamadegan sorangan. Pas pipilu anjing batur. Terus aing kudu kumaha ieu? Yo, Mang. Ari batur naikkeun rega rokok, besok sapilu-piluna. Eta cirina jama teu boga pamadegan. Saturut-turutna. Atuh aing meureun rugi, teu umum jeung batur mah jurig. Rugi mana mun boga pangabisa diturutan batur. Batur geus hese-hese mikiran rega rokok. Daroga diturutannya ku Mamang. Bener oge sih, aing jadi lieur ieu. Anu lieur siapa aing nya? Jelas mah Mamang nu lieur. Geus ayeuna mah kieu bae. Nah, cocok. Udah bener cek saya oge ulah diperpanjang. Dipaskeun hargana, jadi ulah ngomong kurang. Lain kitu. Cenah tadi kitu bae. Aing tadi can anggeus ngomong, kuring. Hampura Mang, waktu ngadekeun surat batur. Poe deui. Ampun, isi poe naon sih ieu aing rarungsing-rungsing teuing ieu aing hareran ieu ku jama. Kunaon, Mang? Apes ayeuna aing dipupusing kudu meuli rokok. Aduh, ampun. Terus maneh naik meuli naon? Ayo pan tenggek, Mang. Ampun, isi geus aya deui bae jama ti kepusingan aing teh ieu. Ieu pan tengek ieu. Berarti eueuh, Mang. Aya di Arab jung ka ditu. Jangan lupa like, dan dan share.